Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para hujajul ustad miwah ustadah, anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ibarokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae caritaan teh ku judul ridho Allah. Sabab urang ibadah teh kaya-kaya neangan ridho Allah. Dina nalika Allah geus ridho sakumaha ibadah saeutik dosa loba, ari Allah geus ridho mah urang insyaallah asup ka surga. Supaya urang meunang ridho ti Allah nyaeta urang teh kudu ngajalankeun parentahna, ngajauhi laranganna. Da urang lamun geus meunang ridho ti Allah mah urusan dunia, usaha jeung sajabana dilancarkeun ku Allah. Komo akhirat sakumaha dosa urang loba, lamun urang tobat terus Allah ridho urang asup ka surga, bakal asup ka surga. Kedek meunang ridho ti Allah kumaha? Ieu mah salat tara, ibadah tara, maksiat dilakonan wae. Sok we kira-kira Allah bakal ridho moal lamun urang tara ngajalankeun parentahna, sok ngadeuketan kana laranganna. Timula ayeuna hayu getolan ibadah urang, eureunan dosa pamaksiatan anu sok dilakonan meh urang meunang ridho ti Allah. Tapi antawisna ridho ti Allah teh nyaeta aya tina ridho kolot. Saur pidauh Rasul, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nu artosna ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Teh kade urang ulah nganyeri hatekeun kolot, sakumaha urang ibadah loba lamun kolot geus nyeri hate geus teu ridho maka Allah ge moal ridho. Matak ulah nganyeri hatekeun kolot. Kudu inget jasa kolot, baheula ti orok nepikeun ka gedena. Kolot teu hitungan. Kolot tara pernah ngeluh. Tah urang kudu berbakti kanu jadi kolot, bahagiakeun kolot. Kolot paling bungaheun lamun urang jadi anak nu saleh. Tah anu kolotna tos teu aya, doakeun kolot, kiriman hadiah doa. Da iwal ti doa anak anu saleh anu bakal nyelametkeun kolot. Teh dimulai ayeuna sayangi kolot urang, berbakti ka kolot urang, teu nganyeri hatekeun kolot dina nalika kolot ridho. Allah ge bakal ridho. Boh dina usaha atawa pagawean penta ridho ti kolot meh berkah. Ulah loba sok ngalawan ka kolot bisi doraka. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu carios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Ti sim kuring dialep cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.